urang menurutkan ka Kangjeng Nabi mapan ngeunaheun dahar teh nu mantak urang ku Kangjeng Nabi kita make ramo bage ulah make sendok lantaran di ramo ieu teh aya rahasia tersendiri asal kurang dikobokeun dikumbah ieu mah secara zahirna beres bersih urang dahar make ramo di ramo ieu teh aya anti kutu aya anti kuman aya anti bakteri nu kuari mah disebutna naon tah virus antivirus lamun teu make P mah virus nah mantak urang dek daharna kokobok zahirna tah sebab di jero ieu tah ieu nu nempel di dieu teh ieu teh aya rahasia ketika urang dahar make leungeun insyaallah dijamin mantak geus na ge lamotan nu urang ulah nu batur ka dieu aing ngalaman para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang masih keneh ngabahas tentang hewan-hewan nu halal anu haram secara rinci geus dijelaskeun ku Gusti Allah diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikompakkeun diijmakeun ku para ulama ese urang mah nuturkeun ulama ulah sok macem-macem hukuman sorangan ya binatang anu hirup di dua negara di cai hirup di darat hirup hukumna jelas-jelas haram contona kuya kapiting jeung nu seje las haram deui ngadahar binatang anu hukumna sunah dipaehan aya hewan anu sunah dipaehanana geus mun urang maehan meunang ganjaran ngan di dahar mahram rai kalajengking guru bin abqa manuk gagak anu kulau hidatin manuk kokok bluk Baratin durit wa kulli sab'in dor jeung setiap hewan galak anu ngabahaya dirinci deui hewan-hewan anu haram teh nu geus kamari dijelaskeun secara rinci. Halal namatun manuk koswari, halal manuk karkiun belekok, halal batun bebek, halal iwazun kitu hewan iwaz soang jajun ayam hamamun manuk japati pokokna mah kullu ma'abba wa hadaro tiap
tiap hewan anu ngelegut cai terus nyuara ngelegut nyuara hartina ngangkat teu terus bae kos kebo ente mala syaklius usfurin jeung manuk anu ngabentuk karena manuk uspur manuk bangspit jeung sajabana sanajan warnana jeung gedena beda tapi ngabentuk model kos gitu halal seperti gandali manuk binjarung sawatin manuk sesepahan zurzurin manuk perkutut halal ya jadi guys jelas tapi halal manuk walet sih metemat halal termasuk karena tawon nyiruan sanajan madu nama halal tapi hewan nama halal lalu segitu lobana di pasar singade isi aju dialaan digoreng haram itu cenah malah lerna laler gede pitek ngarana haram singade wa syaratun jeung satu hewan gegeremetan model hun pasa bangbung haram waduh dina jeung bilatung haram kecuali bilatung anu aya dina peuteuy haju di daharna sakaligus ku urang dicoel kana sambel barang ku urang digeger rada aya betus-betus halal kecuali lamun kurang dipisahkeun ieu teh peuteuy teh geus dalila kadele kurang rada aya liang-liangan meureun aya hileudan ieu teh aju kurang di belahan peuteuy-peuteuy hileud-hileud geus menang setengah gelas hileudna kurang dikermus haram tematu sanajan beuki ulah ieu ngahiji jeung peuteuy meunang kumaha cenah kiai kuari mantu kieu bae di belahan dipisahkeun aju ngadahar mah tiap-tiap peuteuy jeung bel jeung hileudna ondo amat sih haram tetep jadi halal bah ulah dideuleu deui geus rek aya rek eueuh pokona coel tah halal teh mah kos eueuh masalah ya ya tetep bedana sakitu haram gazamata wala damin makulin wa gairi hewananu imbul tina perkawinan hewan anu sok didahar jeung anu teu didahar anakna haram beres ya tah eta perhewanan kuari kan ieu henteu sakabeh nak dipuat dina kitab atuh lamun dipuat dina kitab beureunanan sakitab nyaritakeun manuk kabeh lauk beureunanan 999 lauk dicaritakeun hewan-hewan anu laleut tigepan urang mantenya segala papanting tah jeung sejenis nu papanting gitu kan jeung sajabana we ta eta
teh kudu diceritakeun kabeh akur-akurkeun anu tadi asup ka hasyarot model kalabangkeun eueuh di dieu tah sanajan beuki tak ka kalabang emang kalabang naon ge bayongbong haram termasuk titinggi haram wah loba teh binatang-binatang nu ngarayap-rayap di tadeuh tana kos kitu teh hukumna haram Warimaya binatang anu teu dinas teu aya nasna neangan dina Quran teu aya neangan dina hadis dan teu aya teu jelas nama eueuh nasan eta kumaha dina Al-Qur'an eueuh dina hadis dan teu aya dina ijma ge teu aya eta ngahukumanana kumaha sebab al halal bainun wal haram bainun wa ma bainahuma umurun mustabihat halal jelas dalilna haram jelas dalilna antara halal jeung haram eta perkara anu saliru bagus nama ulah lantaran encan jelas kukumaha na ieu teu aya nasan kembali dikembalikeun ka ahlu yasar wa tiba'in salimah minal arab wa ma hewan-hewan la nafsapihin teu aya nasna bawa Qur'an hadis atawa ijma teu aya coretna eta ini satu bawa lu yasarin lamun ngitung-ngitung bagus kana eta hewan teh ahlu yasar wa tibain salimah minal arab ahli sugi jeung ahli perwatakan anu salamet minal arab ti urang Arab ti hali rufahiyati dina tingkah jembar halal wa in istaghbasu fala lamun urang Arab ahli asar wa tibain salimah ngitung-ngitung teu bagus ngitung-ngitung jember fala maka hukumna teu halal tuh. Jadi kesimpulanana urusan hewan anu teu aya nasna teu aya coretna eta tadi kembalikan ke urang Arab urang Arabna urang Arab ahlu yasar wa tibain salimah jeung ihalir pahiyatin teu sakadar asal urang Arab urang mangge hewan ieu teh teu aya caritaanana dina Quran teu aya caritaanana dina hadis ijma ulama ge teu aya na ieu kudu diangsongkeun ka urang Arab mun cak urang Arab bagus halal mun cak urang Arab teu bagus haram jadi balikna ka urang Arab kok cenah kiai make jeung ka urang Arab sagala teu ka Sumatera gitu tah ya atawa Palembani gitu atawa eta Jakarta gitu atau Tangerang atau itu becenah tuh jadi patokan tuh orang kuarim orang rangkas betung ente lah tetap Arab nah make jeung Arab segala lantaran Kangjeng Nabi urang teh lain urang bojong Kangjeng Nabi urang lain urang pangodokan jore atuh jore urang pangodokan aju pindah ka Kobet hey Masya Allah
ya Allah ya Rabbi aju istiqomah di delan hei ha teu beres sama tas ngodok ngobet aduh teu beres tah Kangjeng Nabi mah lahirna di Mekah ngalih ka Madinah pupus di Madinah tuh jadi berarti pembawa agama akhir zaman ialah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuh kudu dikembalikeun deui ka nu bogana kaditu ka Arab jak Kangjeng Nabi geus urang Arab toh ya Gusti Allah ngagumantungkeun halal karena bagus cek kurang Arab haram karena teu bagus cek kurang Arab lantaran aslina agama dibawa ku Kangjeng Nabi urang Arab geus atuh kembalikeun ka urang Arab halal jeung haramna tuh ya Allah ya Rabb tapi urang Arab teh sambarangan asal manggih irung gede tapi orang Arab asal orang Arab bae anu ka Indonesia kacimbana sadi jojogedan lain orang Arab teh sambarangan orang Arabna di dieu disipatan ahlu yasarin hiji orang Arabna nu sugih nomor kedua orang Arabna ngabogaan watak anu salamet perwatakanana nomor katiluna tingkahna teh tingkah keur jembar lain darurat Arab anu mana teh eta tingali we Kangjeng Nabi teh aslina urang Arab ti qabilah mata sebab qabilah Arab teh robah aslina Kangjeng Nabi qabilah Quraisy oh nya ya Allah ya Rabbi teu sembarangan horeng urang Quraisy jadi berarti kembali ke urang Arab anu istimewa nomor hiji Quraisy ulah dikembalikan ke orang Arab kerukut watuh kerukut panjang nama ieu halal itu halal nah jadi kudu dikembalikan ke orang Arab anu Arabna Arab ahlu yasar tibain salibah tingkahna rupah ya kesembarangan nu mantak dipilih Arab lantaran Arab teh ngebogaan akal anu istimewa lain sambarangan urang lamun ningali habaib bae anu geus teruji Habibna pohara hebat henteu sambarangan barang dahar eta cenah Habib dulu waduh lain Habib eta hebat nah iyalah Allah milih Kangjeng jang pembawa pendobrak agama dipilih Kangjeng Nabi urang Arab ana minal Arab cek Kangjeng Nabi paman ahabbal Arab dakhala jannah kaula ti Arab sajelema nu cinta Arab surga weuh mantak kula mun ningali urang Arab make jilbab geulis eta geus ngasal ka surga mah geus pokona mah tuh wah cenah teh mah kiai teh mah bisa jadi anggeran gos gitu mah sia-sia aing atuh orang Arab beda Arab lain deh hiji ngebogaan keyakinan anu tinggi orang Arab mantak lawan Arab mah teu kira-kira tuh lawan lagi berhadapan lagi jeung Yahudi langsung orang Arab orang mah orang kuari berhadapan aja cara dikendalikan tapi permainanana biasa baik orang Arab mah lain deui sebab bogaan perwatakan keras tapi kerasna keras dina lurus orang makan keras teh asal keras bae urang pokona tidak bener dah henteu cak aing ieu teh henteu deuk bener dah henteu kan teu beres
Itu berargumen ngaranna. Urang Araban teh kitu. Kadileuna bangun eleh tapi kadituna kadeuna bangun galak padahal beda urang Arab lain teh. Nah, mantak dikembalikan ke Arab mantak kuluma zatubahul Arab bahwa halalun tiap hewan nu dianggap bagus cek urang Arab atuh halal wa kullu mastaqbasatul Arab bahwa haramun tiap hewan nu dianggap jore gila cek urang Arab haram. Bali mega orang Arab. Hewan anu henteu aya nasan teh naon bae. Hewan-hewan anu encan dicaritakeun ieu teh dicaritakeun ku Quran teh dicaritakeun ku hadis dicaritakeun ku ijma ulama ieu si haram apa halal bawa ke Arab gaditu. Bawa ke Arab tuan iya kira-kira cak tuan iya ngeunah apa henteu bagus apa henteu hewan model kos kieu kitu le kunyana tah ieu naon cak cenah oh ieu teh ya disebutna orai matahari nah urang teh kan di dieu orai matahari di mana nyaritakeun orai matahari tuh orai matahari ih cak cenah ieu mah gila cak urang Arab gila ieu mah ulah oh ieu orai matahari atawa nu dua huluna di dia aya hulu di dia aya hulu jelema ge aya huluna dua ha jelema dua huluna aya lah moal dibejakeun pokona aya we pokona mah ieu mah hewan ye ieu nu kos kieu cek ieu urang teh anggongkeun ka urang Arab cek urang Arab weh ieu mah gila ieu mah embung adaharna ge haram. Namun cak orang Arab, oh iya mengenah halal. Tapi Arabnya Arab itu. Bawa ke orang ke Arab Jakarta, iya enak gitu. Oh, angsungan lalai, enak. Arab tuh beres, apa tuh brengsek sama Arab. Arab mabok segala rupa tamah. Segala mabok segala geus teu beres. Ulah Arab nu eta. Arab anu sugih, kan anu sugih mah serba aya. Nyana teh pula pilih. Jelema susah mapan boro-boro anu halal nu haram ge hese cek yen aing ye. Di Indonesia ge ngaromona kos kitu alah budak halal bae hese tuh nu haram bae hese kalau nu halal. Enggeus lah udah sok ngadakeun kiai. Kiai mah emang pagaweana ngocoprak bae. Itu aya nu turkeun kiai mah teh urang mah cenah moal dahar-dahar. Di haram itu haram, di haram itu haram. Mentak cek aing ulang ngaji. Beuh dakwahnya na. Kuku urang mentak ngaji ge aing nyaho. Kiai jadi ngeridit haram tuh bang haram bunga bang haram deku batu sama kiai pagawean ngan ngaharam-haramkeun doang nu halal ge urang haram rese cek kita teh geus ulah nah deketan segala duit pamarentah ulah segala masih teh kiai emang teu ngarti ka kiai heran tuh kiai si kos kitu ih blon tuh kiai tuh kiai mah cara kifudoli nya akur bae ka di halal gitu halal eta nu ngeunaheun mah entek aing mah geus jeung nyana bae lah Masya Allah atuh sabangsa jelema nah jadi kembali deui ka urang Arab na ahlu yasar wa tibain salimah jeung tingkahna kerupaya silahkan ansogkeun ka ditu ka Arab nya jadi berarti ieu teh nu dimaksud mah pengembalian hukum nu can kanyahoan dasarna ieu dikembalikeun ka urang Arab urusan dahareun-dahareun kos kieu teh manuk hewan jeung sajabana lantaran Kangjeng Nabina diturunkeun di Arab geus atuh segala urusan teh kembalikan ke Arab urusan barang dahar perhewanan nah ieu perhewanan urusan perhewanan anu can kanyahoan nasna ieu kudu dikabasankeun ka ditu ka Arab sebab henteu sembarangan urang Arab teh
teruji nya Madinah urusan perwatakan Masya Allah urang menurutkan ka Kangjeng Nabi mapan ngeunaheun dahar teh nu mantak urang ku Kangjeng Nabi kita make ramo bage ulah make sendok lantaran di ramo ieu teh aya rahasia tersendiri asal kurang dikobokeun dikumbah ieu mah secara zahirna beres bersih urang dahar make ramo di ramo ieu teh aya anti kutu aya anti kuman aya anti bakteri nu kuari mah disebutna naon tah virus antivirus lamun teu make pe mah irus nah mantak urang deuk daharna kokobok zahirna tah sebab di jero ieu tah ieu nu nempel di dieu teh ieu teh aya rahasia ketika urang dahar make leungeun insyaallah dijamin mantak geus na ge lamotan nu urang ulah nu batur ka dieu aing ngalamotan atuh garila teuing atuh nu urang mun urang nya namanya kecuali urang kabogoh nu anyar lain deui tuh siapa sok kaju nambahan ti aing macem-macem ya iya rahasia dia ya Allah ya Rabb tak urang Arab karena make sendok daharna kieu urang makan ieu ke Belanda-Belandaan sendok garpu segala masya Allah ya Allah ya aduh ayo buat si Jakarta ju balik ka lembur Jakarta masih aing harga make sendok jeung garpu nginah aduh jana ka iya non gara-gara ka restoran orang kampung Pak yang banyak garpunya Pak enak cekeun teh aduh pelayan ini blon tah naon sih dieu cek nya garpu naon bener teh mah dongeng baheula pari geus teh asup ku sekarang itu tuh ningkat deh pakai sumpit sumpit di Pendi pernah pakai sumpit nganclong sumpit nganclong atuh latihan heula ya Allah ya Rabb teh ngaranna gagayaan geus teu kudu urang ngedahar mie misalna ulah make sumpit iya ya karim dah iya rahasiaan batak santri mah santri dahar kilok daekeun cenah make sendok-sendok kos nah iya bae geus aju ditafsiran deui di Indonesia mah budak Kangjeng Nabi matara make sendok ya atuh pandaharna korma jeung roti nek make sendok kumaha sapira korma jeung roti ai urang mah kapan liwet aju liwetna teh deui di kuah atuh coba-coba teu make sendok aya jauh atuh sih daharna si kos kitu tapi udah jelas dek dahar naon bae lain tapaleun Kangjeng Nabi saat eta aya sangu jeung sajabana kadua tuh Kangjeng Nabi teh kapan weruh sadurunge winahar sayati zaman geus kanjeng atuh komodei bangsa perbeasan pergandrungan tuh apal itu nyaritakeun kudu make sendok ulah kieu Kangjeng Nabi aya teh nu ngabahas Kangjeng Nabi mah mekor mah teu nyahueun nya nama bahwa di urang teh ieu teh dahar teh make sangu sambarangan sia ngomong sacablakna sungut soekeun ku aing sia sungut sia karek boga ilmu sakitu bage pajar teu nyahoeun Kangjeng Nabi aya teh kiamat bae ge nyahoeun jero kuburan bae ge nyahoeun ya teu sapira sangu masyaallah maka jeung teu nyahoeun sagala ieu sambarangan bae teh kiai ku ari ya Allah ya Rabb aneh nah mantep geus bae urang mah naon kitu pasrah percaya geus ka Kangjeng Nabi kana keistimewaan Kangjeng Nabi tah geus hewan anu eueuh nasna kembalikeun ka Arab tuh nya
lamun tadi mah hewan teh nu diakurkeun kana uspur ma'ala syakli uspurin wa ini talapalonu anauhu eta makan ala sabilil kias ngaranna diukurkeun bae ka manuk piit dibentuk-bentuk nanti akos manuk piit ya teh tina sukuna tina lagana tina pamatukna nah iya antara gede jeung leutik nama geus teh jadi ukuran pokona mah asal ngabentuk model kos kitu bae halal teh manuk teh eta mah sabilil kias ngaranna tah mah urang dikiaskeun kadaharan ge kan sok dikiaskeun kadaharan urang kuari malamun neangan genjer dina Quran jamal aya atuh jamal aya genjer atuh sok hadis Kangjeng Nabi jamal aya nyaritakeun genjer sugan dina Quran wa annal genjara halalun wa angkung eueuh tapi kok bisa dia halal dikiaskeun tuh kan geus diukurkeun nu teu halal nu teu haram nu teu halal teh anu mabok setiap anu mabok eta haram setiap lu teu mabok mah halal sebab Kangjeng Nabi cukup ngucapkeun kullu muskirin haramun ieu keur carita kias ieu ge sarua ma'ala syakli usfurin bentuk berarti kan ieu ge kias ieu kan kiasna aya kias mantiki aya kias usuli kitu-kitu kana beda saeutik carana hungkul eta ngaji teh dalam geus kos kitu karak puyang kudu kudu dianggap babari ya Allah oh nya Kangjeng Nabi menyaritakeun kullu muskirin haramun tiap nu ngamabokeun tah haram geus sakitu asal nu mabok haram oh Nabi persan anggur haram an-nabi haramun lianahu muskirun wa kullu muskirin haramun yuntiju an-nabi haramun oh kan kos gitu Nabi teh aya Kangjeng Nabi nyaritakeun soal nabi teh haram lianahu muskirun cak Kangjeng Nabi persan anggur haram lianahu muskirun wa kullu muskir haramun yuntiju an-nabi haram tapi kan bir bintang anu aya di Cengkareng mah kan eueuh dina Quran. Tuh kan vodka eueuh, Johnny eueuh. Ya kan? Tah eta kan dikiaskeun. Bir haramun liannahu muskirun wa kullu muskirin haramun yuntiju al birru haramun. Vodka haramun liannahu muskirun wa kullu muskirin haramun. Johnny Walker. Atunya ho. Je. Hah? Atuh sok nginum burung. Brengsek teh mah budak. Paingan teu lintuh-lintuh. Haramun dia ada miskin wa kullu miskin haram itu haram. Ayo minuman-minuman naon? Anu mabok pokona mah lain mau lawan minuman bae lantaran bahasana kullu muskirin haramun ganja al ganja haramun lianahu muskirun wa kullu muskirin haramun yuntiju al ganja haramun tuh kan naon deui heroin al heroin cenah aya alan geus ku aing menang aing eta mah heroin haramun lianahu muskirin wa kullu muskirin haramun yuntiju heroin haramun mabok naon deui ektasi haramun lianahu muskirun wa kullu muskirin haram yuntiju ektasi haramun ciu haramun lianahu muskir wa kullu sakali ngomong Kanjeng Nabi kullu muskirin haram titik akurkeun ka dinya kabeh naon bae geus atuh setiap anu henteu ngamabokeun halal ya nu gair muskir itu halal jol bae genjer dahar ku sia hayo jageninganan seger awak oh al genjer halalun lianahu gairu muskirin wa kullu gairi muskirin wa kullu gairi muskirin halalun yuntiju al genjer halalun je geus itu kangkung al kangkung jeung anu osok dipelak di Turau Kidang teh
kucai sasawi hijikeun beges lah al kangkung wal kucai was sasawi atuh halalun liana ugairu muskirin wa ugairu muskin halalun mun tiju halal masya Allah ayo naon deui babari sakali ngomong hungkul ukurkeun berenuk beuki mah los ya aing neulekeun heula ngacai moal sia Masya Allah sekali ngomong guys eta ya eta keur carita mantek carita usul sarua bae geus jadi berarti kieu atuh kuari mah ektasi atau kal brandy kan nabi bijami muskil apa wa haram geus sakitu pil muskil wa haram ektasi teh kos nabi bae dina pada mabokna atuh hukum haram beda ngajalankeun sautak saeutik eta jadi kitu-kitu keneh ngan ai tadi mah carita kias mantiki ai ka dieu engke kias usuli urusanna ieu nah jadi manuk ke kos kitu bae manuk teh geus atuh kuari mah manuk teh kapan loba peking kan eueuh terus maninin kan gelatik manyar kan dicaritakeun di dia teh ukurkeun bae ka ditu mana ma ala syakli usfurin wa in ikhtalafa launuhu wa nauhu fa huwa halalun akurkeun ka ditu nya al manyar kal usfur pinnaui itu bahwa halalun. Nah, manuk manyar teh okos manuk peking, okos manuk nah tadi okos manuk peking dina pada gitu dina warnana dina rupana dina rupa naon gitu ngaranna sakelna dedeg pangadegna atuh bahwa halal. Gupuyu halal, gereja halal. Sok geus halal sakel. Geus atau manuk-manuk anu bangsa iya naon gara ngala kadaharanana teh nyamber halal haram alap geus jelas nama aya sia mah bodoh bae tah geus dicaritakeun lu jadi caritakeun ieu mah ngajina atuh make otak tolol nu encan dicaritakeun manukan sisikatan tuh kan sisikatan teh anu sok di pager teh tah nah eta mah pan ngaran nyamber simet segala eta teh naon ngaran papatong nyamber haram wa manuk sisikatan kal manuk lain alap-alap kal manuk alap-alap itu kan dina nyamberna atuh bahwa haramun babari kan sia ku aing disundakeun sapotong diarabkeun sapotong wan aing ngajina jeung lembur atuh kan kudu kitu wal manuk sisikatan kal manuk alap-alap itu kan dijami'i nyamberi atuh bahwa haramun bantak ngaji jeung aing mah tereh kaharti atuh ja Sunda sapotong Arab sapotong mantak sok atuh bang kiai anu sok doa Araban mah hese kan ngeunaheun tah neangan deui sia manuk naon mun kos kitu ayo kita tadi menjelema otakna euhan jasa masih uyuhan Haji Pudoli dek ngarendek tuh ya Allah jadi mah kesel kos gitu mah tuh aduh dah toed manuk toed mah halal manuk toed eta halal nu dipermasalahkeun mah kerak nah
beli bis halal kerak sebab jangan barang daharna teh ya barang daharna teh kotoran kok sih ya nah iyalah kembali ke Arab sebab Arab anu ngebogaan perwatakan anu salam matak boleh sembarangan menghina Arab ye hubul Arab jannah cinta Arab surga ye ana min khiyarin gairani min Quraisyin cek Kangjeng Nabi kaulah teh pilihan ngan kaulah teh orang Quraisy hebat Kangjeng Nabi matak pilihan golongan nomor 1 adalah Quraisy lamun endek ngamasankeun urusan hewan anu can kanyahoan nasna kaditu ka urang Arab ulah Arab sembarangan waya di urang matung segala beuki tah Arab beuki ka papatong beuki nya nama teu akur teh Arab geus kitu mah nah wa in juhila wallahu a'lam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dina wengi tadi di pesantren Al Istiqlaliyah teh menuju ka Papaitan pun adi anu namina Haji Hilmiah Hajjah Hilmiah nantunkeun Senin masih ngobrol kene jeung Simkuring ngobrol panjang musyawarah maulidan santri nu bari dirayakeun malam Kemis Salasa masih kene ngobrol Rebo geus ngan garang-garana aktif di dapur sebab anjeunna lah anu osok ieu tanghitungan duit ai haul sebagai penggerak masak mun haul gagah jelema jadi cuman 3 perbo Kemis Jumat tadi wengi Sabtu tadi wengi malam Minggu jam 8 tah ya magrib masih ngobrol kene biasa asar teteleponan kene jeung pun adi nu hiji deui aya caritakeun pamerekeun eta nu masak can kabere duit ditelepon biasa kene anjeunna nu nelepon kula ke Bandung tadi gerek berangkat ke Bandung aya adi di Bandung teh nyun datang rek milu tadi kebehan teh tapi tanya renaan awak cek kene moal milu malah diimpus ala kadar supaya seger tapi impus aja dibuka seger cek bae nangin dahar biasanya lainnya biasa dahar asup kene nah adik kula nu sadek tah terus bakda kitu ngaos terus minta cai minuman minta kadinya kula kadinya terus terakhir napas terakhir Masya Allah betapa singkat jeung babari maot cai mata andela biasa ningali beres deh bareng di tos dae babarina luar biasa nisbat dia anjeunna mah insyaallah bagus tur urang doakeun segala rupana kesalahan mudah-mudahan dihampur. Gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruh gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakil gana diesian ku 39 sedangkan ablag-ablagan sepi meureun dunia eta kakarak Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa
haju anakan Ari Qobil mah Qobil eta caksa riwayat mah lahirna di sorga Ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi caksa riwayat Qobil mah Qobil eta kelahiran sorganya nama tah Qobil Ari Habil mah kelahiran bumi supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua lalaki awewe lalaki awe kitu bae tah sajodo kabeneran Qobil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis modal berbes lah gitu rada kurang gelis sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang disilang kawina lamun tadi Qobil ngadulurna ieu adalah jeung Iklimah tah si Iklimahna kudu kawina jeung Habil anu tadi kaluarna ngajodokna teh jeung Labuda tah Labuda kawina teh jeung Qobil jadi disilang-silang anu pertama lalaki awewe nu kadua lalaki awewe tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua kitu bae tah silang ulah dikawin kudu babarengan jeung ngalahirna harita jadi teu meunang bareng jeung kembaranana eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis kawin dipersilakan geus aya instruksi kawin cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana eta hukum mulai tadi dijatah lantaran begitu diinstruksikan kawin umur kakarak 20 tahunan kabeh ge instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta sak ti Qobil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka papan ayeuna si bayi kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah cak urang berebes emang ulu geulis gitu di berebes tah eta kos kitu tah jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qobil jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis wah ini cak iblis makanan gua asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin kanu jore penghinaan engke nu timbul tetep mulia mah kudu kanu geulis bae mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jeung ka kadituna anak incu Qobil mah kawinna kanu jore tah eta kan isin tah bil cak jurig ye pugu cak jana teh atuh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adi sia nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajeun kumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa kan itu kamari kan demo ke Jakarta demo pugu ye ge cak Qobil teh aing tetep bae embung kajian kumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Qobil ubah abah bae
iya lu bener ya utar atur nikah ya kayak gitu instruksi itu Gusti Allah asal teu adil ya kos kieu ya manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis ta ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen ku kumaha ge kadengen ku Habil cek Habil teh Qabil ulah kitu aing mah ja andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah darah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen kumaha lain ti Allah ieu mah kajen ti Abah ieu mah emang Abah bangka warah ya mulai ta eta lamun sok nyarekan Abah teh eta mimitina teh tidinya tah di Cikubaya duaan teh sok nyarekan Abah teh ieu Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayu zawija Qabila labuda ukhtabil wa zawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin kala budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumaha kula mah embung kajian kukumaha tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan teh saeutikan keneh jelema teh atuh matak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kukumaha kudu selesaikeun masalah ieu selesaikeun ieu mah lamun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang engke banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu ta eta isin gengsi ieu gengsi urang mah panturunan sorga oh moal aing cenah moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah ajeun geus kieu kumaha kajian kumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikan kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget kanu nyieuna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kebal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ka kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran orang-orang ati dituda eta ya Allah eta kos kitu nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula deuk korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo geura kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun
anu maneh Qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu dilentab seuneu lamun nu ieu anu diterima nu kono Habil nu embe beak ku seuneu kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeun anak hasil tani mun pare nu pangjore nu dek dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena kurma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dek dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari ako Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu wang gedena jeung nu wang bagusna dipandian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu wang gedena wang bagusna wang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa tak eta kos kitu kayana teden bek teu kebal langsung turun seuneu tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komal ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing kitu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek ceret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae tah korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seuneu tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana tah cicing bae Qabil teh gas udah loba omong cak Qabil teh abah gua ari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun kira ka Mekah ditungguan nyana nungguan abah na ka Mekah tah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil iyalah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin musuhan ka anjeun kapirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan pan aing teu diturut aya kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jah heueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut jah heueuh atuh kong aing abeh kitu entek tenang Kangjeng nah ieulah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun
baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah, terus disampai-sampaikan ku umum ku sahabat, disampaikan ku tabiin, disampaikan ku atbat tabiin, kuari poe Minggu disampaikan kuari kurang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna. Bacakeun Muhammad ka kaum anjeun. Naon nabaab Nabi Adam, berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil, caritakeun bil haqi kalawan sa bener-benerna. Il qurba qurbanan, waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeus, nyieun kadeheus, nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas, Qabil mah hasil tani yakni zar'u. Patukubila min ahadihima, ditarima na ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil. Ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar. Kasimpulanana korban Habil mah diterima, cirina dilahap seuneu, Qabil mah teu ditarima. Cirina aya bae didinya teu robah-robah. Tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil, nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa, nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji. Teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji, ngaharep Qabil ka Habil. Abah geus eueuh, emak geus eueuh, tinggal nyana bae. Habil, aya naon ka dieu? Naon cak Qabil la aqqa tulan bang aing bakal ngabunuh sia, bunuh sia ku aing. Cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon? Bagaimana mana kurban mana mah diterima kurban aing henteu ge atuh teh urusan Gusti Allah tah mah. Cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin, nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah, mukmin, muttaqin, ditarima, aing teu ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah. Ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa. Gara-gara sia aing bogor mah. Buluh sia ku aing. Geus bebeneran ditutur-tutur bae, geus diagag-agag bae, geus dikieu-kieu bae. Leungeun. Cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut. Ka laim basatta iyadaka ma lain basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatula. Bahasa lagi daheun Habil ka deuk ngabunuh bae jak urang mah ieu ajar sararieun jasa ka Gusti Allah. Lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak, manjangkeun leungeun kakak, ngulurkeun leungeun kakak deuk nampiling ka kula, kakak deuk nyabok ka kula, kakak deuk kabunuh ka kula, ma ana bibasiti yadiya ilaik. Kuring mah moal kudu males uluran tangan, kula mah moal nyabok ka kakak, kula mah moal ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh. Eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh, kula mah deuk cicing bae, kakak nampilih kula mah cicing bae, kakak deuk jawab kula mah cicing bae, pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sakali. Silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin, sieun jasa ka Allah. Eta Habil mah bahasana anu luar biasa. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar. Cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah, lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ka akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula, memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula, duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka.
bahasa luar biasa aya bahasa ini uridu antabua sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harapan lain boga harapan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mamangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran Kanjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar. Jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka. Lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh. Mantak cak Kanjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar. Nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka. Cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka, aya nu dibunuh, panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh. Oh jaheuh nya nyana ge ngan eleh wae gelutna. Lantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males kaeta dumadak al-qatil wa maqtul pindah habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah dumadak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadarna nasehatan doang sia ngomong ka situ balang nasehatan sagana wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Gitulah akhirnya kumaha langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikumahakeun lah bingung dijotos besi teu bae digebug besi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kanjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuhna sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseun amat cak iblis teh atuh teu kumaha aja can urang aya nu dibunuh Japan ieu manusia kakara kayak urang doang. Ngomong aja di jero hate jeung iblis. Ya kadeulekeun ya. Deulekeun ya. Cat bae iblis teh keluar nu hiji. Tek. Karep ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut bija bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun bulak kana huluna. Hai. Oh tak kitu ngabunuh mata. Jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jaheuh babarinya eta iblis hiji pae kakana pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah ngabunuh aing geus bisa sih kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung kliak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gujret geus syariat masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsu naqatlahi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin
barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kala luar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ke Adam aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi cang nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus paet kakak de kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk menta turun ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 km mamanggul bae dipanggul deui ka Magrib 60 km bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kumaha ke moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fa ba'asallahu